Jangan lupa di like, di komen, dan di share, and subscribe Peperoden. Ayeuna Badar aya di Jalan Raya Bandung, Andir 2, tepatnya di depan Masjid Sulamania. Di sini tuh ada bakso legend, anu kacida lagi viralna cenanya. Mata ka Badar teh hayang nyobaan jeung murah pisan. Mata kurang cobaan tah ieu tempatna tinggal. Bakso teh urang cek heula bakso Mang Dedi cenah. Ayo urang coba kali jero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu jiga nate, ieu suhu nate, ownerna. Maedi, abdi teh mang ieu teh kabar teh nya hoyong ieu hoyong pesen bakso anu ayeuna sok pinuh wae teh di dieu teh kitu nya legend. Tah ieu teh sabaraha lami ieu bakso di dieu? Atas 20 tahunan mah iyalah. 20 tahun. Ari hargana sabaraha? Hargana ayeuna teh 12.000. 12.000, coba 2002 genep hargana masih 12.000. Aya bakso naon we Madi? Bakso isi semua. Bakso isi. Cik abadeur pangdamelkeunnya bakso isi, tapi tong demihan bakso na hungkulnya. Mangga. Hoyong teh yang ninggal balieuna lebakna. Wios teh era tinggal itu. Wah, ieu mah. Ieu teh tingali bakso 12.000 sagede kieu jerona naon? Jigana teh ieu mah. Yang teh rugi sagede kieu 12.000. Teh alhamdulillah aya we. Cenah ieu 12.000. Encan di bakso neuleutikkan ya. Naik pisan atuh ieu 12.000 mah. Tos Mang Dedi pangdamelkeun lah ayeuna urang cobian. Oh, temponya anu beli di dia di bakso Mang Dedi tapi geus ka antri kieu. Ieu teh unggal poe jiga kieu matak teu palanasaran. Tuh, coba tempo bakso. Ieu bakso harga 12.000 sakieu numpukna ieu mah teu make mie. Bakso hungkul jeung tetelan. Nah teu kabarita orang Ciranjang, orang Cianjur sok coba tinggal malampir. Urang cobaan ku Abadar, urang jajal ieu. Rasana jiga kumaha tingali. Wah, tuh baksona ge nyugot ngagurimpal kieu nya ieu mah. Ieu mah mangkokan, mangkokna ge katutup ku bakso tingali. Tungguan heula ku Abadar. Setelan misdasem cenahnya ameh jadi katinggalina teh. Pokona mah amis lada hasem cenah. Tingali. Padana ge tong poho tah jadi kecapanna saeutik jadi merada amis 12.000 di Ciranjang asa can manggih sagede kieu bakso berjung satumpukan jiga kieu tingali tingali jerona ge wah gurih tingali tuh ieu mah urang siuk lah jerona ieu tah urang asaan bakso Mang Dedi anu di Jalan Raya Bandung Andir tah ieu nah heula cobaan. Daging empuk lembut pisan pokoknya. Ieu bakso ngeunah teh. Juga ada tetelanana tuh. Tetelanana komplit Tagalaya di dia. Bakso 12.000 tetelanana komplit. Juara. Adon tempuk. Jerona aya kenyal-kenyalan. Ngeunah ieu mah. Sering ka dieu. Tanah ngeunah pisan. Pokona mah ngeunah we, pokona mah barjing hargana murah. Malaya. Pokona mah anu pencinta bakso nya anu di Ciranjang, Cianjur anu melintas ke Jalan Raya Bandung depan Masjid Sulamania tong poho mampir kade bakso 12.000 satumpukan ngeunah pisan bakso Mang Dedi legend geus 20 tahun di dieuna pokona sok wajib dicobaan ngeunah pisan Peperoden.